وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duka dukuh duka pare ngalana dibaraseuhan, duka tarunduh duka narungtut sarare nu ngajawab salam sorakna rada eueuhan. Daun awi daun gedang ngalana diparetikan manawi keur harudang cobi ngajawab salam sorakna rada tarikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nunda lauk na karamba para bahayam na cecempe nu dariuk cukup loba hanjakal nu ngajawab salam na tetamat kabe. Siap ibu? Fokus. Tong ningali kana mobil nu liwat da moal diajakan ieu. Melak jati sisi leuweung di ceboran make cai bisi tadi keur malaweng ajaran sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas, ridho, sadar, teu kapaksa. Mudah-mudahan ibu-ibu nu ngawaler salam ku Allah enggal dina sibegeun tiasa arangkat ka Mekah. Hoyong ece ka Mekah. Terus daftar teu acan. Ok ngimpi we heula. Ari hoyong meuni tarik, amin meuni tarik daftar aracan. Nu gaduh artos mah enggal daftarnya. Mudah-mudahan ibu-ibu nu ngawaler salam uih ngaos dikersakeun ku Allah loba duit. Nu gaduh hutang mudah-mudahan lalunas. Nu amin tarik ieu ciri nu gede tanagana. Alhamdulillahilladzi amarona bil ibadah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala aydan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-ayat sadaqallahul azim wallahu a'lam bimuradih. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Allahumma sholli wa sallim wa barik. Kurang kompak. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Tong tarik teuing jang bisa erep suara. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlaq. Al-hadis sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Lahir Nabi nu sajati ngajadi sajarah anu abadi.
diperingati dipusti-pusti ku jalmi-jalmi terutami ku nu hadir dina ieu wengi. Nu hadir dina ieu wengi jalmi rupi-rupi jumlahna leuwih ti hiji, aya pamegat aya istri. Sok bantuan nyora ibi. Ieu mah jiga nu keur garalo ibu-ibu teh. Abdi mah curiga ieu teh jigana ibu-ibu teh loba nu keur mikiran isuk rek papangi jeung Mang Aangnya. Lain Aang Haji, Aang Suran eta teh. Nu hadir di antawis pamegat sinareng istri, kaum buruh pegawai negeri, para pedagang sareng para petani. Bahkan dina ieu wengi nu hadir aya aki-aki jeung nini. Aki-aki jeung nini-nini eta teh pemain inti dina ngaji. Utami keur panitia penyelenggara ngaturkeun nuhun sabab dina meja parantos mere cai meuni 2 rupi. Aya li mineral aya Pocari Sweet ngan hanjakal eueuh cai kok. Yakin ieu jalmi nu hadir angkat ti bumi tujuan sami maksad bade tolabul ilmi ngabandungan ceramah ti para kiai. Mugi-mugi sing payus mungguh Gusti di dunia urang jadi jalmi anu sajati, mugi-mugi di akhirat sadayana sing jaradi ahli sawargi ya robbal. Lahir Nabi anu mulia ngajadi sajarah anu utama, diperingati dijadikan hiji agenda dina tiap tahunna kalebat ku urang lembur di dieu ayeuna. Alhamdulillah di sesepuhan ku para panitia acara, bahkan ieu acara dipolah ti anggalna. Bingah nu taya hinggana sabab nu hadirna jalma jumlah leuwih ti 2 rupa-rupa, aya ibu-ibu jeung bapak, aya para pamudi sareng para pemuda, aya tokoh masyarakat terkemuka rakyat aparat desa. Ngan pasti dina wengi ayeuna nu caralik di bawah tenda statusna aya duda jeung ran. Aya duda rana aya. Moga-moga tujuan sadayana sami bade ngabdikeun diri ka Gusti Allah Subhanahu ku jalan ibadah nu samampuna. Moga-moga ku ngalangkungan ieu peringatan Maulid Nabi anu mulia di dunia urang sadayana jaradi jalma anu bagja bari tarakwa. Moga-moga di akhirat sadaya sing jaradi ahli surga ya robbal. Al-Quran jadi wiwitan sekaligus ngajadi acara pembukaan. Awasan Al-Quran dipasieup ku awasan sholawatan dibiskalan dituturkeun ngempak merbayak sak babarengan. Mudah-mudahan tina awasan Al-Quran sing janten hiji pedoman keur urang selaku insan. Utamina tina awasan sholawatan sadayana insan anu nuturkeun kana awasan sholawatan pamuga sing janten kaberkahan di dunia urang pinangih jeung kabagjaan. Mudah-mudahan barokah sholawatan di akhirat ku Kangjeng Nabi bebarengan di syafaatan ya robbal. Rengse awasan Al-Quran dirembei ku sambutan petugasna biasana 2an. Kahiji ti atas nami kapanitiaan, nu kadua ti atas nami kapamarentahan atanapi ti atas nami kaulamaan. Rengse sambutan dilajengkeun kana acara nu pokok pisan, buktosna dakwah keagamaan anu disangkut pautkeun sareng peringatan Maulidan. Samalah cek beja ieu pangaosan ti tadi tos diantosan. Jam 8 ngaleuwihan nembe aya penampakan. Ieu pangaosan dilebatan ku mubalighah ulaman anu tinangtos kurang-urang Cisayong sapali aya nu geus apal ngaran, sapali aya nu encan apal ngaran. Keur nini nu encan apal ngaran insyaallah kusim kuring ayeuna di bejaan bilih penasaran. Ieun ieu teh ai Aah putrana Pak Haji Burhan. Sok sanajan awakna tepikeun ka ayeuna encan wae ngajangku. Tapi lamun disidik-sidik ternyata ieu mubalighah ka cida geulis pi. Loba para pamuda jeung duda utamina bujangan anu panasa. Aki-aki seueur nu kaedanan malah Bapak RT kasaingan. Aya Pak RT? Nu mana Pak RT? Oh, aya Pak RT. Jalmi RT na sanes. Punten Pak RT, upami jalmi masuk kedah kaciri. Dari jalmi anu keur ngaji teu kaciri mah jurig. Jadi lamun Pak RT ayeuna ngajina tidak menampakkan diri alias teka ciri berarti RT nyumput. Astagfirullahaladzim.
Ya nu make kacamata KRT nyebut jurig. Berarti wargana ge ririwa. Salawat berkah keselamatan mugia salamina dicurah limpahkeun ka paduka akhir zaman. Buktosna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka kulawargina ka para sahabatna tabiin tabiatna dugi ka urang sadaya nu janten umatna utamina ka para ulama selaku pewaris para anbiya nu janten merkuri dunia nu sok nyangan ka ilmuna ka urang sadayana. Urang doakeun mudah-mudahan para kiai sareng para ulama khusus nu aya di lingkungan masjid naon ieu teh Ibu? Al Mukmin, kasepuhan di Masjid Al Mukmin, Bapak Majelis Ulama desana, Bapak Majelis Ulama Kecamatan Cisayongna, mudah-mudahan doakeun ku sadayana sing paranjang yuswana, ditambih-tambih barokah yuswana, ditambih-tambih barokah milik rezekina, mudah-mudahan pirang pinarengan ku Allah sadayana para kiai sareng para ulama katutur ragana nu hadir dina ieu tempat acara sing disarengkeun ku Allah dugikeun ka surga ya Rabbal. Master of Ceremony kahartiin teu Ibi ya ceu ari nuju ngaos nging ngalamun nging balangah keur ngaji mah kudu fokus, bahkan keur ngaji mah kudu loba sedekah lain sorry astagfirullah. Master of Ceremony mun aki-aki ini sok nyebutna protokol pengatur acara pengalas salagara dari Ibu momal ngerti abdi nyebut Master of Ceremony sabab eta lain bahasa orang Cisayong da eta mah bahasa Inggris. Apal aja Inggris? Keapalun abdi mah mekel kuncina dina mobil. Pengatur waktu penjajah acara nu dipihormat para ajengan nu tara takabur di ajeng-ajeng dina riungan para kiai nu tara pakiaki ajeng batur salamah cai aparatur pemerintah baik sipil atau militer dari atasan hingga bawahan Bapak Binsa, Bapak Kapolsek, para kiai na khusus kesepuhan waya di lengkungan Bapak RT Nutara Era Tatalete, Bapak RW Nusuk Ranca Gedek nyontoan gawe, ibu-ibu Nutara Wadu, bapak-bapak Nusaratia, para pamudi nu jembar ati, para pamuda nu jembar dada, katingali ku abdi ibu-ibu na jika nugus laloyo jeung geus tarunuh. Berarti ngaji tidak usah lama, tidak usah lami, nu penting keur urang dieu mah ngajina singkat, padat, melekat tong poho balik mawa ilmu anu manfaat berkat sakit tugas menang oge eta area kene geus di dalahar acan cenah nu we dieu mah geus erep deui berarti blok dieu mah ngajina teh nu penting daek ini teu daek hadir jeung dahari weuh abdi teh reuas sugan teh geus bubar ieu pangajian teh da tadi aya barudak ka ditu ngabring bari mawa plastik nu kitu bari sosolawatan paingan tadi Pak Polisi nganjurkeun urang teh kudu loba solawatan budak wae bari mawa snack bari solawat sallallahu ala Muhammad balikna menang berokat hanya kal geuning saeutik meureunnan di dahar ustad. Utami keur bapak-bapak kaum lalaki nu dikopeah pamugi sing tambih-tambih kabingah amin sok aminan ece entong panatik hariring ge doa bapak-bapak kaum lalaki nu dikopeah pamugi sing tambih-tambih kabingah amin atuh geuning aya ieu nu keur moto bari teu dikopeah ku kira-kira doakeun atawa ulah sok sepakat lah aja musyawarah abdi moal janji ngadoakeun tanpa ada persetujuan ti ibu-ibu ku kira-kira ieu nu teu dikopeah doakeun atawa ulah dulur ieu teh lain atuh keur nu teu dikopeah sanajan kaciri tarang herang sulah dina doa ulah diwilah-wilah urang suhunkeun ka Allah nu Maha Murah aminan ieu doa ku sarerea masing meriah tong waka amin dan can ngadoakeun ge
janji amin buat doa na goreng hari ece. Moga-moga ieu nu teu dikopea sing laleungit ka susah amin. Aduh, saha eta namina? Ngajak iki tos nikah teh acan ki. Oh. Ternyata punten Bapak Kades, aya Pak Kadesna. Pak RT mungkin ya teh aya warga nu tara kasabaku kepada desana teu kapalire ku RT jeung RW na. Ternyata di lambur ieu ibu nu hadir menang nyium. Ternyata ibu nu hadir di dia teh ibu teu beunghar sadayana leres. Aya nu miskin, aya nu sangsara, aya nu susah. Nu kumaha cirina jalmi anu susah? Bukan berarti lu susah ibu-ibu yang tidak punya uang banyak. Orang yang susah bukan berarti bapak-bapak yang tidak punya istri cantik memikat rumah bertingkat. Tapi nu paling susah-susah na jelema nu hadir ngaji ayeuna eueuh deui iwati si itu nu teu kabeuli kopeah-kopeah acan. Ibu tidak usah ketawa dan tepuk tangan, apalagi ayeuna ibu merasa puas karena jalma anu teu dikopeah. Da ibu-ibu ge nu make tiung can karuhan tiung anu dipake ku ibu ieu alus kana laku. Betul? Teu apa si hate jalmi can karuhan ayeuna ibu gindingku pake init kana pengajian Maulid Nabi sesuai jeung hatena. Da ternyata ayeuna sok loba keneh ibu-ibu nu ditarium tapi jeung dulur henteu. Aya nu kitu. Jeung tatangga sok pase eta kana hutang hese gawena ngomongkeun Bang Emok teu dieureun. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Makanya jangan menganggap bahwa orang yang tidak memakai peci adalah orang yang benci kepada zat yang maha suci. Belum tentu ibu beuteung anu alus mah nu teu dikopeah. Ngan ayeuna mah kieu we cacak nu make kopeah can karuhan asup ka surga. Cacak anu make tiung can karuhan asup ka surga. Cacak anu make peci can karuhan ka surga komo. Si rasi itu kerja di permasalahan. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ibu entong diwilah-wilah, apalagi ibu pergaulan dan berteman entong sok dibeda-bedakeun. Cenah tong dideuketan si eta mah tuh sirahna ge teh dikopeah leungeunna ge make tato. Beuting eta teh ibu lain tato, beuting eta teh hapur urut kabentar gelap. Cenah si eta mah tong dideuketan tuh cenah geuninganan tukang judi, beuting hatena mah tukang sholawat ka Kangjeng Nabi. Mata ayeuna tak para pamuda ajib kajen teu make kopeah tapi getol ibadah. Kajen teu dikopeah tapi daek ngaji daripada botak korupsi. Betul. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Para panitia penyelenggara acara peringatan kelahiran Nabi yang sangat mulia. Ieu nu hadirna aya meureun jiga nama 3.000 mah jeung nu heunteuna. Ibu-ibuna katingali meuni gareulis sabareh. Moal bisa kieu tanpa ada panitia. Moal tiasa sukses ieu acara lamun teu aya nu ngayakeunna. Makana mohon berikan tepuk tangan semangat untuk para panitia. Nu di tengah henteu keprok berarti keheuleun ka panitia. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Mari kita sama-sama lihat dulu. Ternyata di belakang ada AA ganteng. Grup Hadroh Ijotomat Ikatan Jomblo-Jomblo Terhormat. Di payunan aya neng-neng nuange acuk hideung turudung bodas. Nanya teh ti pasantren. Mun benten Bu tingali ari tampilan santri magareulis. Tampilan AA na laluis. Pedaha jerona mah barudug. Sabab ayeuna mah Bu tiba lagi samilah identik santri mah dengan budug neng. Tapi da wios Bu Haji ge bisa kieu teh ladang masantren ece. Astagfirullahaladzim. Semua edan.
Makanya ceramah ladang budu gitu. Ladang masantren. Ngan di pasantren ngalaman. Matek neng sabarlah dengan budugmu. Kene da budug-budugnya barorok kecil. Punya ya budug barokah. Pakai ngacaprak. Mangga atuh ibu nuju Kaligatan nuju arah teu tong diubaran da barokah. Neng Santria nanti satu saat akan jadi ustadah. Aa santri satu saat akan jadi kiai. Subhanul yaum rizalul ghad. Neng nuker ngaji di pasantren adalah ulama untuk di masa yang akan datang. Mun ibu gaduh putra istri, saya nama ibu daftarkeun ka santri tadaya ge jaromlo can barogaeun. Komo lamun budak ibu tos dilamar ku santri itu merupakan kebahagiaan. Gaduh minantu santri mah barokah. Mitoha koret di ruqyah. Hati-hati dengan menantu santri, mitoha cerewet di ruqyah. Pamajikan goreng adat tidak bisa. Sabab pamajikan goreng adat tidak akan mempan di ruqyah, tapi mempana di rupiah. Betul? Nah, iya nu ngajawab betul. Deui cewek matre. Ada uang abang? Tidak ada uang abang? Mau ada uang, mau tidak ada uang ibu, kalau istri solihah ingin dirindukan surga harus berani menyenangkan hati suami. Kamu balik ngaji, harapun salah kita ibu sing daek ngadang danan diri, lain ngadangkak di eti, nyanyari ibu ngadangkak kayak kieu. Astagfirullahaladzim, ngadang danan diri, itu ngadangukeun obrolan salaki, lain ngadangkak. Ada salaki gaya dukuk dangkak teu pukul masa rieun atuh. Masa atuh ceker cicing kitu tuh, lo liwat salaki mah ya langsung kieu. Masalah kaya kaget bedul itu aja bakal kak hidung. Nah udah jangan juga mengerti budak-budak. Cicinya urusan bapak maneh. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Lah ibu urang sholawat heula. Ibu nuju karaos aya nu nyeri tuur teu? Aya nu nyanghunyar. Nah, paingan diukna nyanghunyar eta teh cangkel. Sok dina badan ibu nuju karaos dina salira kantenan taya cai ibu buka cai teh. Eta teh cai teh landong komo kenging mau sholawat terus dieukeun diusapkeun komo ayeuna nu sholawatna ibu-ibuna sareng bari seueur. Insyaallah mudah-mudahan Allah masihan pangijabah doa ka urang sadayana. Anu nuju karaos dina salira ibu eta panyawat sing diangkat ti ku Allah digentos deui ku sehat. Ibu nu keur galau, nu keur bararingung, nu keur gaduh masalah, barokah ngaos mudah-mudahan dihilangkan masalahnya. Nu keur nyarekel HP, mudah-mudahan sing aya kuotaan. Lain amin meuli ari oco. Ari HP yang kuotaan atau cukup ku amin. Orang mau sholawat sifat wabil khusus untuk syariat para panitia. Mudah-mudahan panitia disehatkan salina ku Allah. Para kiai, para ulama oge sami sing disarehatkeun ku Allah. Allahumma sholli ala Muhammadin tibil qulubi wa tarikan jo wa afiatil abda wa nuril absari wa diyaiha wa ala lihi wa sahbihi wa sallim sekali deui Allahumma sholli
solawat, musibah terangkat, terkabul segala hajat, lahir batin jadi sehat, diakui menjadi umat yang mendapat syafaat kelak di hari kiamat, bahagia dunia akhirat. Allah, semakin semangat bersolawat. Muhammadin tibil qulubi wa afiyatil abda wa nuril absari wa diyaiha wa ala lihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Engke mah ieu na ulah sadayana dianggo mitra riweuh teh ieu bebas tah. Terus itu tuh ditepakan ku si Ahmad Ghazali golongan jalmi rintuh tuh kitu. Mau teh cek eta we cukup. Lanjut Ibu, lanjut. Fokus, harap tenang, ngaosna, eueutkeun caina. Oh, tah etana boluna huapkeun. Mohon, aduh, alah siap, ngasuhan ka saha ka istri tercinta. Ka nenekna, masya Allah. Mamahna, tak kudu kieu janten putra teh, putra setia. Aduh, panas di topi. Tosah Ibu, lanjut Ibu, lanjut. Uyas indugikeun ka jam 11. Siap ngaji tepikeun ka jam 1. Mun ka subuh siap? Luar biasa. Ya ibu-ibu nu di dieu mah resep ngaos teh dugi ka jam 11 ge siap. Dugi ka subuh hayu. Beureut teh berarti nu kitu teh ibu-ibu ciri resep ngawadul. Mapai jalan nyora. Pokoknya nama awas nu teu nyora nyeri huntu. Mapai jalan satapak ngajugjug kapangaosan rek naon ari acan di tiga lemur teu karasa capena sabab make kendaraan. Ibu ka dieu ti bumi naik motor mapah atawa kana mobil? Mapah. Oh naik senal. Tapi ibu eta nu mapah di bumi ka dieu ridho? Diburuhan ku panitia? Dibere duit ku RT? Sejabale naon ibu kana pangaosan sabab abdi panasaran. Lamun dina pangajian rutinan di lemur ieu ibu jamaahna sok kompak ieu tara. Jujur. Sok kompak ieu tara. Sok aya di lemur ieu pangaosan rutinan. Marhabaan, yasinan, sholawatan, tahlilan. Ibu lamun di dieu mun aya nu marawat sok tarahlil. Ulah pebojeun nu marawat mah. Cicing. Nu tahlil mah nu harirup di mana ge. Keun bae da ieu mah aliran sesat. Nya nu marawat tarahlil aya nu hirup nyarekel HP. Cek. Maksud pada naon ibu abdi bilih ayeuna emutan ece. Jeung paniatan ibu angkat ibu mika dieu teh panasaran hoyong ningali abdi. Da yakin tingali aki-aki nu disarisi abah-abah nu ditarengah. Abdi aneh ari angkat kana pangosan rutinan sok make sarung kari-kari ayeuna 60 dan bade ningali mubalighah geulis. Eta si abah meuni make celana panjang bari badag teuing ditalian ku rapia. Ibu-ibu na meuni geulis nini ngadak-ngadak jadi marodis.
angkat karena pangosan rutinan biasana sok make sarung jeung samping kari-kari ayeuna dina maulid nabi da bade ningali tepakan hadroh jeung genjring eta nini meniningkah make celana legging tengingatkeun bitis geus jiga suling tinggal tulang kurang daging akhirna si nini dikoet ku anak kucing bareng dikoet ku na ucing eta nini make tunggu kahayang jangan lain tepakan atuh tak kubas itu mila loyo juga nu kurang vitamin ulah kudu ditita ari anu kira-kira ngareunah tepakan hayu balikan deui urang cek dikoet ku anak ucing eta nini make hup geus lila mimiti lila turun deui aduh Gusti berarti kabeh sih sugan teh aki-aki asriput dan Kang abdi mah tara biasa diriung aki-aki aduh mudah-mudahan tukang son ieu nu ngecuk bareng tukang son teh mun ieu tukang son susah mudah-mudahan tukang son maot nyanak iman Islam sing janten ahli surga bareng jeung salon-salona ibu pada naon ibu angkat kana pangaosan nu dipamrih karidoan tidak anu manga heman rejeng pangampura dosa nu karasa teu karaasa cocok katerangan hadis Nabi sawe jalmi anu angkat kana pangaosan lengkah sampean ibu kepat panangan bapak sebelum anjog kana tempat pengajian ternyata ibu dosa matos dihampura alhamdulillah gaduh ibu dosa komo awewe masuk gede hilap pecelain hitut makin ngararaku jelema teh itu da tuh nu seragam itu nu biru tuh cuk meni bedas gede hitut cenah teu samata-mata ngajawab lamun teu rumah sakit teh Allahumma shalli wa sallim wa barik salam tadi tuh sing daek ngahaha cuk ari keur ngaji mah kudu senang kudu hate teh tenang sanajan di imah loba hulang-hulang cuk awas aya nu boga hutang aya awas ibu hati-hati nu balik ngaji nu boga hutang pasti di jalan aya nunanya ari oce nunagi deui lanjut ibu lengkah sampean kana ngaos mah ibu-ibu insyaallah bakal jadi bantuan dah unggul keempatna jadi gitu lempangna jadi aki-aki harirup henteu atuh Pak jeung abdi mah ieu abdi pugu abah teh ciri hirupna nyorak kaluarkeun sok mun rek maot sakali atuh lengkah kana ngaji mah sampean dilengkahkeun jadi lempangna jadi keempatna jadi diukna ge jadi ibadah nundutan cek saha ngus numpakan naon dari maneh coba ngacaprak nunutan jadi ibadah awas ibu keur ngaji mah ulah sar keur ngaji mah kudu jempe entong bari ngoprek wae keula cicip komo bari kalah tibra awas dirawu kelong mangalah HP mah cepeng dah HP mah teu doraka ieu ceu tong boro-boro ibu tuh aki-aki ayeuna mah nini garaul garadu HP nyarian grup ayeuna mah grup Roni rombongan nini aya grup Rocky rombongan aki-aki ayeuna mah nini teh eleh ku incuna ceu sarua ayeuna mah ilmu TikTok teh arapal ari ilmu tajwid gagal
ari HP elit ari ngaji sulit ece. Haram ece baroga HP teu meunang dosa salah doraka henteu ece da abi ge kieu ge barogaeun HP nu haram nu salah mah lain HP-na tapi jelema nu ngagunakeun HP lainana da HP nu merekna coda lah sing fokus nu salah lain HP-na nu goreng lain HP-na tapi jelema nu ngagunakeun HP. Hati-hati jang dengan HP jang. Media ayeuna tina satu jari bisa masuk ke jeruji besi. Hancur rumah tangga gara-gara tina naon. Hati-hati Kang. Pamajikan aya, nomerna aya, HP-na aya, SMS-an jeung pamajikan batur. Aya nu kitu. Bersyukur Bu. Ciri nu kitu teh salaki kreatif. Daripada salaki ngawe ka eme ece teh. Mending ngawe ka awewe-nya kan nya. Oh, nu kitu teh kreatif ece. Ngan kreatif, nah kreatif kuyup. Oh, tinggal ece ari kuyup ka hareup matana memelongna, lempangna mah ka mana? Jadi lamun aya salaki nu kitu ngaranan salaki. Da geus pasti we di antara nu hadir teh aya kuyup-kuyup. Pamajikan boga ayeuna ibu bogaeun duit salaki tapi hayangan jajan pamajikan eta duit kalau dibikeun ka pamajikan batur eta teh tarikan imah geus tadi imah aya lawang pantuan ari kaluar kalah ngajelang tina janela eta teh keuyeuk puguh pamajikan ge hayangan dibonceng ari unggal poe kalah ngabonceng awewe sejen eta teh ngaranna ojek. Mana kuyup pemotoran ini mah dia mah kuyup cenah. Oh berarti tadi anu ngajanteng di sisi jalan kaharti ku abdi mah bade ka mana bade pangaosan geuning kala ngajanteng keur megat kuyup megat ojek makana kade ibu yuk ayeuna mah urang ngaos mudah-mudahan ibu ningali abdi cik bade naros ari abdi teh urang mana Panganaran, tak betul. Ngan ayeuna mah salah. Da abdi teh di Panganaran, di Tasik, di Cineam. Dulu pernah domisili di Pangandaran. Neng dileuyong ke Pangandarannya, telepon we Bu Haji. Aya putra Bu Haji di Pangandaran. Caket putra Bu Haji mah ka laut teh. Matak jeung nyerorok kidul ge budak Bu Haji mah ka piua teh. Yang penting kita semua yang hadir pada malam ini terutama para panitia menjadi manusia yang dirindukan surga. Hoyong ibu ka surga. Apal jalana? Oh, kurang bejaan, barengan. Kamana mah ece jalan ka Jogja. Ulah wa ka kadinya. Kamana mah ece jalan ka Jogja. Kadia eumah bapak kapalih wetan kamana mah Pak RT jalan ka surga breng kadia eumah ala emak kapanganaran kapangaji kompak kapanga osan tuluk tuk pasti karena edan mat teu dititake nyambung sorangan abdi nyebut tuluk tuk si eta teu dititake jreng ibu kusaha di piwarang nyebut jreng bieu aya nu miwarang teu aya ibu badak mi jeung nu gigireun ibu aya maksud tujuan ti imah ka dieu wayah kirek nyebut jreng teu ngareunah aya tuluk tuk eueuh mata kahade para pemuda hebat. Jangan bilang kau pemuda kuat, jangan mentang-mentang badan sehat jika sering kau tinggalkan. Innalillah. Iya pemuda teh keur tuluk tuk jreng. Tuluk teh tepak ibu jreng teh igel. Saha nu ngigel di dieu kurang, saha nu nepak di dieu Allah. Ketika Allah nepak ka urang jreng lakonan apapun tepak ti Gusti. Tuluk-tuk Allah nita sholat jreng lakonan so. Tapi abdi terido teu bangga. Seandainya ayeuna ibu-ibu jeung bapak-bapak ngayakeun Maulid Nabi, para pemuda hadir, bapak-bapak nu tara biasa init ngaji init,
sementara ayeuna Nabi Muhammad tos wafat bade wafatna nitipkeun ka para sahabat as-salat as-salat nitip cek Kangjeng Nabi Muhammad salat ieu masjid nu aya di pinggir jalan ketika dur waktu lohor asar maghrib isya subuh punten anu asupna ibu nu karolot atawa nu ngora pamuda atau aki-aki di dieu ayeuna aya 100 urang engke nu waktu subuh aya moal nu berjamaah 100 awas pamuda tong balaga dengan katokmu bukan motor ninja digandingkan kenal potong digas teh nyinyiran setorang ada caluna setorang dibawa mengkol di rem kiri di bahasa anjing supaya nu gitu kan ya waduh anjing bobo waduh hari modal disolokan. Awas para pemuda tas maulid Nabi bisi mah aya di dieu ayeuna para pemuda nusuk mencicipi minuman keras whisky brandy Manson kate-kate topi meri jadi perpel-beka pel-pel anjing edan di dalahar. Yang namanya minuman keras jantung boro-boro lo basa eutik ge har. Narkoba? No. Narkoba? No. Bala-bala? Yes. Barengan deui ce. Narkoba? Bala-bala? Yes. Oplosan? Teh pucuk? Tawuran, ta'aruf, jablay, janda, yey, mau jangan janda yes maneh. Aya di dieu rana aya, awas tergoda. Hirup teh sing kuat iman jang keur ngaji mah, sabab di dieu mah geuning lobaran, ranjau kehidupan. Ieu rana, kajeun lah rana ge asal ngeureueuh ngaji. Namun ari ibi ngeureuyeung ibadah eueuh rana ngeunah mun ngeunah ge laku meureun pugu matak jadi rana ge bau da ustad oge sarua di jieuna mah tinu barokah ieu ka ustad nyebut bau Allahumma sholli wa sallim wa barik sadayana ibu-ibu bapak-bapak para panitia makomo demi apa kikieun hanya satu demi mengharapkan ridho Allah jeung syafaat Kangjeng Rasulullah mudah-mudahan ruh Nabi Muhammad dihadirkan di tengah-tengah urang sadayana marhaban ya nurul marhaban jadal marhaban keluarkan sorana usaini marhaban Allahumma sholli wa sallim wa barik Allahumma sholli wa sallim wa barik ya ibu demi apa ibu kadia padahal tadi buruhan hanya satu dorongan jeung motivasi apa motivasi dorongan utama kita semua diberikan rasa mahabbah alias cinta dimaksud cinta kasah di dia adalah cinta ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi ibu cinta henteu ka Nabi Muhammad sok entong ragu bunga jawabna ibu cinta ka Nabi Muhammad ari ibu cinta ka tukang son rugi boga jasa ge eueuh nu bogoheun awewe hiji ge ibu cinta ka Nabi Muhammad cinta ka Pak RT ari ibu nyebut cinta ka Nabi Muhammad ibu pernah papanggih jeung Kangjeng Nabi pernah wawuh pernah apal pernah kenalan Keda paribasa mengatakan tak kenal makanya tak sayang makanya tak cinta begitu pepatah lamanya kalau sudah kenal pasti kamu tahu kalau sudah tahu pasti kamu mau lalu cinta tuh neng jangan dulu bercinta bisi kecewa ayo bobogohan 5 tahun ayo dikawin ku batur aduh ayeuna ditaksir ku lalaki neng yang jilbab biru
gelis cantik siga ulat bulu, dapat salam dari ayah ibu, tamat kuliah jadi menantu. Tapi ingat, cinta itu tidak akan abadi apalagi karena rupa dan harta. Naon sababna akan berubah nantinya neng? Tinggali si mama. Hei emak nu daster biru, hidung pesek siga goreng tahu, bojo akang nu anak tilu, mun seri koneng tara nyikat. Makanya punten ibu dengan rasa cinta kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi kajang jauh di jugjug angang, mapai jalan ngajugjug ka hiji teka rasa sabab ayah seorang lelaki ibu jauh di jugjug angang di teang karena ada mawar bodas. Ari ibu manuki malain mawar bodas, nuki mawar berduri. Ada bongan tadi kayak gede itu tungkul. Cinta ibu kan Nabi Muhammad yakin bertambah waktu dan bertambah usia, bukan berkurang, yang ada malah bertambah. Betul? Cik, ari ibu kasalaki, cinta ibu semakin bertambah, semakin berkurang. Sok jujur mumpung aya salaki ece. Sok ieu mumpung aya para tersangka. Salaki ibu geus kolot ayeuna, cinta ibu ka salaki semakin bertambah, semakin berkurang. Bagus. Ayeuna bapak entong ragu pak, mumpung aya pamajikan, akang ayeuna geus kolot ieu bogoh keneh henteu ka pamajikan. Ajib. Tak gitu pak, jangan ada dusta di antara kita pak. Jujur. Dalamun ayeuna ibu jeung salaki masih keneh bogoh, itu termasuk cinta yang abadi. Pedal ibu geus aki-aki jeung nini-nini. Sementara cinta yang abadi bukan cinta suami terhadap istri, bukan cinta istri terhadap suami. Yang abadi adalah cinta Nabi Muhammad ka umatna, cinta Allah ka hambana, cinta inung bapa ka putra. Nah, tidak termasuk suami dan istri cinta yang abadi, karena cinta salaki sok leungit, cinta pamajikan tara lila, kunaon cinta suami istri teu lila, wajar da cinta eta masuk kena kuseep lain setan. Punten bu, taya cinta nu dahar setan. Bukan bahu berbintang, bukan leher berdaki. Emang salaki ibu sok didadasi. Yang kudambakan pria yang punya hati. Awas, wahai para kaum laki-laki. Nabi Muhammad pada wafat ibu kunaon geuning tepikeun ka ayeuna diperingati Kanjeng Nabi lahirna perjuanganna. Memang Nabi Muhammad beda jeung nabi-nabi nu lainna, karena Nabi Muhammad nabi yang sangat besar jasa. Pada wafat nitipkeun saha nu dititipan, bukan keluarganya. Ummati cek Kanjeng Nabi nitip umat urang Cisayong lemur naon ieu ngaranna, urang Cibodas sok sieun cilaka dunia akhirat. Mun ibu hoyong salamat dunia akhirat, dipikasieun ku Kanjeng Nabi Cibodas cilaka dunia akhirat. Nitip amanat wasiat Nabi as-salat, nitip para pemuda sol. Saya mah berjamaah Dimas salaki jurung leuleus bere pita obat. Ayeuna ibu boga bikeun ka salaki abi daek berjamaah geus dibere obat cicing wae teu daek ka masjid ku ibu salaki sing sering dibere sumanget lain susu. Gusti euy nya tariknya salah deui jeung sorangan dicolongkong susu cenah. Oh meureun si ibu itu mah salakina teh sina ngagengel di imah atuh, lain sina berjamaah. Geus moal daekeun ningali susu nu kituna ge salaki teh. Sok kamari aja malam Jumat, salaki geus eueuh cinta mah boro-boro ngadeuketan salaki teh. Nu puguh makahan melongkeun. Ieu teh pamajikan atawa kunti. Udah teu puguh ningali pamajikan teh. Susu ditoya-toya-koyang. Dibawa nang karak kalah jiga ceplok nog nampuyak. Dibawa ngarengkol kalah keplok. Dikenyot kalah nyelapna huntu. Nya bingung salaki ge ieu teh ngegel baso urat atau cilok doang. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ibu lamun ibu cinta ka Nabi Muhammad salaki amek moal.
Moal. Cik ayeuna ka bapak. Kang lamun pamajikan cinta ka Nabi Muhammad, bapak cemburu moal. Tuh, sungguh tidak punya perasaan sih eta mah. Beda tuh cek. Ibu bari mepene budak, balas cinta ka Nabi Muhammad, cek ibu teh, ya Habibi, oh Muhammad, ya Habibi, oh kasihku ya Muhammad, oh kasihku ya Muhammad. Kanyawan ku salaki ibu keur kikituan diamak moal. Dicarekan moal. Coba lamun ibu ayeuna bari gegeroh, bari masak di dapur, cek ibu teh, oh Muhyiddin, ya Muhyiddin. Kanyawan ku salaki mangnya teh ditajong bujur ibi. Bohong dicekek ku salaki sama yang disebut nu dibaca ku ibu bukanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang cinta kita sangat luar. Ibu, yuk bareng rasa cinta daripada sok tong kapalang edan hirup masuk nyareni. Tetap suci tarikat takkan hilang sampai datang akhir masa. Renungkan Gus Neng mau apa lagu nu kitu mah? Eta mah lagu zaman baheula. Ye nu kieu we Neng mayu geura Neng bareng. Panona alus. Abon, cik lah jakil kita. Rek aredan heula ya budak ya. Sok neng. Cik abdi ge ari hirup mundak edan-edan sakali. Mundak eling-eling sakali. Yuk urang aredan. Ditempoti hareup. Asik tuluikeun. Ngan hanjaka kalakuan. Bener jang mana geuning bisaan. Budak na edan beureun dinu nagaluhi edan. Gunta ganti teu sirikna. Aduh, jang sana mi. Kadi geura jang. Kadi sakedap jang. Kadi enggak. Pangyanakeun ieu jang pamuka geuningan. Kadi. Nek matmu kadi geura. Sok tuluy keur atuh sok. Nah hakuna nu geulis. Tuluy sing tarik Neng. Sok bisi bekas kahanap hitut. Beli bekas kaluhur. Nah hakuna nu bangor loba. Sigana mah asa aing bisa payu. Tungtungna bener sok jang kulit kelir koneng. Euy huntuna bodas tepung tarigu. Bewir berem-berem jawer ayam panon coklat. Geus areling keur ngaji. Keun bae Neng lah silahkan rek edan rek eling. Nu penting urang bisa ngajaga 17 rakaat. Jang cenah nu aya beuna Agustus diriweuy. Ini mah geus bulan September geus rek erep, geus rek Oktober. Hayu Agustusan. 17 Agustus ya. 17 rakaat ibu kawaji. Allahul kafi. Kafi kosonal kafi wasanal kafi alikuli. Kafanal kafi wanimam. Alhamdulillah. Wah, sunnah nama ulah ditepakan. Repotnya jadi petani kalau sholatnya dilali-lali, mentang-mentang waktunya tandur, sholatnya di ada jangnya. Iya masih lain markas aki-aki. Engke matamun bulan Ramadan jang. Ku iki. Ulah ku aki-aki mending ku iki. Watir ki aki-aki mah. Keur mah huntu geus kali 3. Keketrokan nami kal hayu we ditiupan. Tingali masjid agren sisi jalan ari pokal peot. Ke mah ku iki. Sok tingali geraki ari aki-aki mah. Bari ngetrukan mic teh. Waalaikum. Da ibu ge kalah kakeung nguping nu kitu mah. Wala syadlik.
jam 3 Janari teh ngomongkeun sahur aja. Waalaikumsalam sadaya nguningakeun ieu waos kantun tilu palaur cik ibuku kira-kira mun ibu nguping suara mas di masjid nu kitu hayang nyari ngatawa keung ku iki sok ki era ku badan awak ki terus nih acan iki acan ya mun iku iki mana pantes atuh waktos tabuh tilu nguningakeun para saderek ieu waktos tabuh tilu sahur jelas sing karunya kana si aki-aki ki keur geus tilu huntu teh bari geus alunger keur ngumumkeun waktu imsak huntuna beak si Abah dari pake ngegel jenil baso sesa ayeuna sahur sesa buka teu dihaneutkeun ku si emak atuh alun si Abah bari ceurik ngumumkeun imsak di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi kumagi wawas panantos seep tadi maya keneh tilu aja ayeuna mah seep kumagi wawas panantos seep nyingsat naon eta teh mak ye jang ari piraku ai kan itu ayo ajak incing bapak jalan kaduga sport jogging nah ari ka masjid ibu teh kudu barang bawa teh kudu lulumpatan ngan ukur ngangkatkeun leungeun dua Allahu Akbar lohor 4 rakaat asar 4 maghrib 3 isya 4 subuh 2 loba keneh jelema nu teu kaduga betul mangkaning Nabi Muhammad nitipkeun as-shalat nitip sol kamana ibu salatna sok iki mumpung iki hir sing daek ka mas mumpung iki cag sanajan iki cager komo keur cager mah kudu ka masjid sanajan keur gering iki sing daek init ka dokter gering aja emaknya iki digogortong ka masjid bawa heula ka dokter engke geus cager init ka mana apa ibu tujuan ka masjid salat berjamaah sabaraha pahala salat berjamaah oh ibu lamun leur kantunnya anak itu lamun poek tinggal makel baterai lamun hujan tinggal make maksakeun init ka alus henteu bu lamun salaki ibu hujan di payung ka masjid nya henteu tuna we di luar payungna sok tuna sok ajaran gerak iki di papayung ka jero masjid da moal salat mere nyenyak lewe kieu teh irah itu iki memiti gelok patur sholat yuk yuk nyengcelek aja salaki ibu ke masjid berjamaah ibu jurungkan ibu di bumi netepan lo bakal bingung di iman bersyukur ka Gusti Allah tinggal di Siti Khadijah istri yang dirindukan meskipun dunia mah habis dikorbankan berjuang sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teu penasaran bangga bagjanu aya mataku Allah istri yang dirindukan surga hanya Siti Khadijah ibu tuturkeun akhlak mulyana ulah sombong meni balaga boga geulang hiji ge gagara we hayo mending kene di jarual jika Siti Khadijah teu boga naon seep dunia seep harta dikorbankan diberjuangkan demi agama ieu mah boga kongkorong diamaikeun keluar baju giliran ayah nu menta udunan jambuludan mah teu mereknya geletuk mah ibu isuk maot gelang teh taku salaki dipake kawin deui daek ece salaki kawin deui mas kawinna gelang ece teu abdi ge teu hayang ece matak lain teu boga duit ayeuna ece abdi meuli perhiasan ayeuna gerek meunang ti dieu ti Cibodas nah teu hayang ece kudu meuli perhiasan mah meskipun salaki mah keukeuh cenah mamah cenah enjing beulikeunnya ka Sari Dewi ladang ti Cibodas nya teu hayang mending dipake burangkali santri dipake nyantun dipake sodako ece dipake meuli geulang macan karuhan umur urang panjang sok sieun abdi mah kakaret 3 poe mangi ayeuna ece duit pamere ti Cibodas dibelikeun kana geulang geletuk modar nya salaki nu atoh mangi geulang anyar
tuluy kawin mas kawinna gelang urang ladang ti Cibodas hek awewe nu dikawin teh bala nu dina grup WA pertemanan yang menyakitkan ya ce daek aja salaki kawin mas kawinna kongkorong ece bari nu dikawin teh awewe nu sok nyamper senam ka ece ya ibu hirup hiji sing loba sodako persiapkan amal sebelum datang ajal sing daek sholat ami menang roh ulah ayeuna eureun maca sholal ami menang sapa tong bangga ibu boga budak tadi pinter nyanyi runtah panuna alus da maot mah mau dianterkeun ku budak nu pinter nyanyi sugan iki teh pinter nyanyi bapana keur sakarat bapakku persembahkan lagu yang terakhir tuluy cek si iki teh panuna alus naon atuh anger we bagja indung bapa mah dianterkeun ku anak anu sok ye jang ari anak soleh kemuliaan jang indung bapa teh lain anu sok mapai-mapai jalan ka ditu bari buuk di beureumman tinggal yang di beureumman kudu isuk mah konengan jahean alus eta jang eta teh ciri gaul nu kitu teh gaul jang GAUL gaya anak urang leuweung ibu moal anger we ibu maot mah dianterkeun ku anak anu sok oh pantes budak bisa maca Al-Quran ibu keur sakarat Yasin wal Qur'anil Hakim keur ayeuna hirup daek salat daek maca Al-Quran di masjid daek berjamaah oh iki maot bapak teh ditalkinan ku iki la ilaha illallah mata kade ulah eureun ngaji budak hayang manfaat ibu Nabi Muhammad tos teu aya seueur para kiai jeung para ulama mendidik ka ibu jeung ka bapak jeung ka budak ibu semata-mata nu diajarkeun ku para kiai ku para ulama itu adalah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Osok barudak ibu ngaos aya madrasah di dieu pasantren aya putra ibu di pasantren aya putra ibu nu masih di SD ayeuna jung atuh teh yang sina balik da geus peuting ku cenah da di abdi mah beurang teh geus baralik budak di sakola teh da cek abdi aya mah indung aredan cek cek gara-gara buduk barokah itu teh iya sih cek ulah majarkeun ieu nyebut buduk barokah keun bae neng da santri mah tetep baruduk sabab ustad lage bu bunga ustad mah you know ayo cek ustad nyebut buduk ustad teh penerus kiai kiai teh pewaris nabi al ulama warasatul ya ibu Nabi Muhammad terus aya kiai tenang aya ulama tenang aya ajengan ibu teh tenang budak ayeuna bisa ngaji tuh ladang ti kiai lain ladang menang tukang sound system matak lamun tukang sound maot malah ibu kan baik da kiai oge bisaeun jadi tukang son tapi lamun kiai pupus tukang son moal daekeun moal bisaeun jadi kiai matak lamun bisa nawar maka Gusti cicek ibu nu kira-kira maot dipayun mending tukang son heula mending kiai heula tuh mending tukang son heula mudah-mudahan ditampi iman Islamna ibu ari urang mah ka Nabi cinta ka Nabi rindu ari ka pewaris Nabi nah sok dicuekeun ongko ibu teh butuh ka kiai budak ayeuna pinter ngaji teu inget jasa kiai atuh ibu satahun sakali mah da teu rugi sodakoh ka kiai pambeulikeun sarung BHS suga nu 2 juta ieu mah kiai teh sarung teh urut tinu maot deui atuh dipake ngaimaman berjamaah teh lain semangat kalau ngajung jurigan sieun mata di lemur abdi mah ibu ayeuna loba kiai jujur kumaha ari ece tadi ka ustad nyebut budung ayeuna ka kiai nyebut jurig dasar jemaah nu aredan abdi sieun ka bawa virus balik ka bawa GR ece tah mulai yo kamu balik nyebut gelo pokoknya mah grup anu seragam teh cek asli itu tuh pokoknya mah nyebut gelo meuni pangtarikna sawe nyebut gelo kudu dicekelan tong dicekek engke maot Gusti urang Kanjeng Nabi anu mulya Muhammad je nana
lahirkeuna di Wangi Senen tahun sabaraha? Tahun 570 hiji Masehi, tahun gajah. Si nyamung atuh tahun sabaraha gajah. Maknya nanya sabaraha dijawabna satu. Arina sabaraha identik jeung angka tahun 571 Masehi disebut tahun. Oh, bade naros ibu ari Nabi Muhammad dilahirkeuna iraha? Senin Agustus. Ieu teh ujang. Jang sana mi teh jang. Ajam. Gaya tuh Ajam, Muhammad Ajam. Mun iki Muhammad iki tuh pantes. Yo kapan bu ari nami murang kali pameget mah nu saya diangge Muhammad, nu saya diangge Abdul. Upami Abdul berarti tungtunang nya Asmaul Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Razak, Abdul Fatah, Abdul Iki teu pantes. Muhammad Nazam, Muhammad Nizam, Muhammad Iki teu ngareuna. Aduh, pan ari nami saya teh ngandung doa Muhammad Pawaz kebahagiaan. Setiap dipanggil Pawaz merupakan doa Allah memberikan kebahagiaan. Iki, nah iki mau hartian. Nah, mudah-mudahan Mbak Iki jangan terkurang kali soleh. Amin. Iki cita-cita yang jadi naon? Oh, anak soleh. Bu Haji doakeun sih jadi presidennya. Mungkin lamun Bu Haji jadi presiden, Iki rek dilantik jadi menteri agama. Jurusan pertahlilan. Ibu, ki gerak dia lah sekedap ki, atulah pangmukakeun ieu yeuh. Hayu nyekel HP. Hayu pangmukakeun cai. Oh kan ieu ikina naik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ieu teu pira ieu ki pangmukakeun ieu dah hese atuh. Oh, mun calik di dia ikina dihandap. Calik di dia gap. Cicing. Nyonkeun mik hiji a. Kasihkeun ka Iki. Sok cek aya teu. Cek. Aduh. Ieu teh naon ieu teh Ciki namina Ki? Aqua. Sanes. Air. Merekna Teh mineral. oh, air Putih. air yang amat sangat Murni. murah. Ari Iki teh sabaraha tahun Yusua teh? 28. 28. Tapi teh can nikah ya Ki? Aja. Oh, di mana di damel? Di Panwas. Oh, alhamdulillah. Yeuh, bade naros ka Iki, da Iki mah terang urang dieu. Ieu teh acara naon Ki? Muludan. Muludan. Naon ari muludan teh? Maulid Nabi. Maulid Nabi. Beda deui. Maulud, muludan. Ari muludan maki peristiwa. Naon cenah Ki? Peristiwa. Nu terjadi dina bulan Rabiul Awal. Aya naon dina bulan Rabiul Awal aya maulud anu dilahirkeun tina walada maulud isi maqul walada lahir maulud anu dilahirkeun. Yang dimaksud yang dilahirkan saha Ki? Sing tarik atuh Ki? Nabi Muhammad. Di mana dilahirkeun? Di Cisayong. Nabi Muhammad dilahirkeun di mana? Di Mekah. Sing tariki wafatna Nabi Muhammad di Madinah atau di Mekah? Di Madinah. Dimakamkeunana ge di mana Ki? Di Madinah. Sing tarik atuh. Di Madinah. Nu jadi pertanyaan, Iki rek dimakamkeun di mana? Di makam. Oh, di makam. Dikubur dina jero naon? Tah, berarti Iki teh tong sombong. Sahawae sabab sadidal haya wa tawadu akhlak mulia Nabi Muhammad Siti Khadijah tawadu benter sombong rendah hati. Iki ge kudu rendah hati. Da geus maot mah anger dikubur dina jero taneuh dibalikeun deui ku Allah teh ka asal Iki. Iki ku Allah diciptakeun asalna tina naon? Tina naon asalna Iki diciptakeun ku Allah? Tina taneuh. Jadi ulah salah. Iki oge engke balik teh bakal ka mana? Ka imah engke mah da hirup kana Iki oge. Maknya Ki
rek ngaliang kawas jangkrik. Ari imah rek dikamanakeun sakitu gedena. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ki Nabi Muhammad ki iraha lahirna teh. Senin. Senin. Senin mah poena. Sing lengkap 12 12 mah tanggalna. Rabiul Awal mah bulanna. Gajah mah tauna. Mun ditanya kieu ki iraha Nabi Muhammad dilahirkeunna jawab baheula. Ibu Nabi Muhammad teh ira dilahirkeunna baheula. Sabab Nabi Muhammad lain dilahirkeun dina tahun ayeuna. Tapi iraha baheula tepatna poe Senin tanggalna 12 bulanna Rabiul Awal tahun sabaraha iki 570 hiji Masehi disebut tahun sok geraku iki lagukeun Rabiul Awal. Biasa aja. Tanggal kedua sena April bulan hina tanggal kedua ruhna Siti Aminah ibu melahirkan Nabi beda jeung Siti Aminah ngelahirkan Mang Wawan urang dieu. Iki ge sarua. Ki Nabi Muhammad nalahirna teh babar taya. Orok lir kenging. Pitan socalir kenging. Sarta harum. Iki nuju dilahirkan kitu henteu. Henteu. Babar pinuh kokotoran iki. Orok acan soca acan disipat sarta bau kahitutan. Sabab moal aya nu ngabandingan ki kana pangkat mulyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makana iki cicing tong ngobrek we sarung. Jika meureun eueuh cabakeun. Kayak bisi pikeun bae atuh viral oge. Da keur ngaji ieu. Oh Gusti iki ai kana di sarung. Ari kaluhur kaos oblong. Aduh, nu penting mah hatena bagus, bener Ki. Allah mah teu ningali kana tampilan, bener Ki. Allah teu ningali kana pangkat jabatan, tapi Allah ningali kana hate jeung amal perbo. Sanes gelisna, sanes kasepna, ajena manusia mungguhing Allahna, nanging manahna budi pekertina, rengkak polakna, nasadi dintena. Yuk ya Rasulullah, salamun ya Rabbi asa. Tarikan apa dayaji ya uhaila laju diwal karomi tumpah teh bahe. Wah tumpah teh ari bahe teh tumpah teh bahe merege hese jalma nu kore teh kudu ditek mun arek mere sok diengke-engke jalma nu kore teh kudu ditek. Apa arti harta ibu tadi pakai ayeuna sedekah mah bakal sia-sia. Geus moal mah iki moal aya nu dibawa. Boro-boro ayeuna euki imah loba. Boro-boro ayeuna boga motor ninja kagelang nu kitu ge nu murah hargana moal dibawa. Naon nu iki rek dibawa maot ki? Eueuh deui iwati amal soleh. Amal iki. Dan nu maot age iki. Lamun iki maot mawa amal soleh, ke soleh maot mawa nu saha? Da soleh mah moal daikeun mawa nu iki moal. Katu kadang dora iki nyeun amal. Ari maot kalah mawa nu soleh. Engke iki ditanya ku malaikat teh moal bisa ngajawab. Cek malaikat teh man rabuka jawaban iki kamu nanya. Wah. Malaikat tanya deui man rabuka jawab iki kamu bertanya-tanya. Cek malaikat teh bercanda. Makanan nitip ibu jeung bapak akidah akhlak mulia Nabi tuturkeun turutan Nabi Muhammad. Ibu loba ka era tong loba minta ka Allah mah prak ibadah
apapun kemauan ibu Allah akan lebih tahu solusi ibu lebak bingung ulah kalah ulin ka imah tatangga aludunan nyareun sebelah ulah kalah ulin ka imah ceodah ngariung jeung cekokom disamperkeun ku ceu titin torojo ceu eti torojo ceu eet aya deui ceu imas bari araremok hareupeun imah ceu oneng tiap poe rebo saya berjanji aya nu kitu aya yeuh ibu obat galau ngaji lain emok obat bingung ngaji para rusing arariweuh nyeri hate salaki leungit teangan nya salaki leungit ngaji ibu komo urang geus kieu loba sagala naon atuh ibu kalimatan di alam dunia jangan dijadikan sia-sia bekel ibadah ka Allah Subhanahu. Ingat Nabi Muhammad dititipkeun umat ngawasiatkeun ayeuna salat nu terakhir hei bapak-bapak kaum lalaki para pemuda Nabi Muhammad ternyata yang paling ketiga Nabi Muhammad dititipkeun an-nisa nitip awe makana awas iki nanti satu saat punya istri jangan menyakiti hati seorang perempuan. Hei para pemuda engke geus jadi kepala rumah tangga jangan menyakiti hati seorang istri doraka lamun ceurik pamajikan alatan nyeri hati ku salaki bidadari di surga ikut menangis papa hidup awewe awewe berharga ece peringatan di negara urang ge aya hari Kartini eueuh hari Kartono eueuh hari iki eueuh aya deui Dharma wanita teu aya Dharma pria punten ki ngaran pria mah aya ge di pantau WC jung teangan ece ka SPBU sakur ayeuna rest area neangan pantau WC ibu lamun rek kahampangan pasti nu ditingali mana toilet wanita geus kapanggih toilet wanita breh digigireun aya ngaran toilet pria tah pria mah di dinya ki aya deui hadisna jannatu tahta aqdamil ummahat surga ada di bawah telapak kaki tidak diceritakan di dalam Taurat Injil Zabur Al-Quran surga di atas kepala bapak makanya lamun AA punya pasangan jangan dihianati jangan disakiti Nabi Muhammad mah ibu ka Siti Khadijah tarawantun miwarang gegeroh kunyalira ngasuh ngawasuh piring Nabi Muhammad mah kunyalira masak kunyalira nyeuseuk kunyalira salaki ibu osok itu tara dengarkanlah wahai bapak-bapak sabab eta teh kewajiban salak mata ibu enjing kuih maulid nabi cicing tong nyararangu tong mararasak da eta teh kewajiban salak mata pilih salak teh anu jud nu tanggung jawab nu gede perhati nu paling utama pilih salaki nu gede kan kanyaah astagfirullahaladzim naon ari ibu hayang salaki gede nu kitu tapi lulus teu bisa dipake gede kanya nyaah ke keluarga nganter karena ibadah jadi kepala rumah tangga mah berat iki ceketkeun engke lamun pamajikan geus gaduh pamajikan teh sing sering dibere cangkaleng eceul cang astagfirullahaladzim ieu ece eling sok ku iki kela iki sok aya hoream kana salat teu pang horeamna salat naon subuh sing tadi atuh caketkeun kana mi salat naon Sholat subuh. jeung salat tama salat lo tama deh salat sok iki eling-eling umat ki urang ngajak salat lohor ki eling umat muslimah ayo lohor orang berjamaah sholat teruskan estu kewajiban terurang di dunia anu diberkenan urang jaga di akhir bener pinter cik iki eta hariri ngajak teu eling ki nunutan nah eta ngajak eling hariri teh ngajak teu eling ngajak teu eling bener
Maknya wayak yang ngajak sholat lohor. Kalau ibu Subuh kayak dilakene gitu. Wayak yang ngajak sholat lohor. Mudah-mudahan iki teh sing sehat banyak umurnya ki. Demi kecintaan orang ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Titip sing seueur maca so. Ibu engke bari mepene salaki teh bujurna teh usapan. Oh sok bari maca sholawat. Ieu mah boro-boro diusapan. Salaki gering ge da eueuh duitan kalah dipotoan. Tuluy di statuskeun da amih baraya arapaleun. Di grup teh di share salaki abdi mah geus 5 poe cenah muriang. Ngagebret panas sakedeung di koid betul. Ibu kadek nitip jaga sholat mumpung urang masih hir geus di alam barjah moal aya ibadah deui moal aya sholat deui jang naon di alam barjah bukan tempat ibadah tapi tempat lungsur rahmati Allah nu maha murah. Lohor tong pogong, asar tong hampa, magrib tong tuluh, isya tong tibra, komo lamun subuh kabera. Bisi di dunia sangsara, di akhirat cilaka. Naudzu billah. Eling-eling dulur, ibadah ulah, berang penting ulah. Bisi nakaburu, iki bade maot moal. Bade ngan sok atuh ayeuna hoski. Da ulah kajongjonan hirup di alam dunia makena-kena iki ngora keneh penting iki nu dipayun maot teh. Bu haji nu paneuri atawa sabalikna bu haji nu dipengker iki nu ti heula. Keun iki nu penting mah maot husnul khotimah. Nitip kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rukun Islam aya sabaraki? aya 5. Hiji, Sahabat, 2, sholat, 3, zakat, 4, puasa, 5 ibadah haji. ibadah haji. Nitip iki geus apa rukun Islam iki sing bisa ngajaga panca indra kilain Pancasila. Pan iki teh boga suku, boga leungeun, teh panca indra, suku kamanakeun lengkahkeun, keleungeun kamana keupatkeun, soca kamana tingalikeun, kana naon ibu kana Al-Qur'an. Kesampean iki keupatkeun, leungeun keupatkeun, sampean lengkahkeun tuh iki ka masjid. Sabab Nabi nitipkeun ka hade sol berjamaah mumpung iki hir. Sok atuh bantuan ki. Mumpung iki hir, sing dae ka mana? Ka masjid. Boro-boro iki keur hirup geus maot oge geuning tuh nu marawat oge anger akhirna sok dibawa ka makam. Maknya digolirkeun wae di masjid. Atuh moal aya nu daekeun berjamaah da sarieun. Mumun mangga iki mah ayeuna batur mah bade arwih ka bumi iki mah jungnya ka taneuh deui nya. Da ieu mah ririwa euceu. So, iki da geus maot mah tuh digolirkeun di jero kubur. Di jero kubur sorangan iki poek henteu. Poek tuh apaleun berarti teh geus ngalaman euceu. Wilujeng wengi kaririwa-ririwa. Mangga engke iki balik di ka alam masing-masing. Da urang mah ti lemur rek balik di ka lemur, iki mah da ririwa, jung balik di ka makam nantinya. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ya iki salamat iki, salatullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tarikan tawasalna wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah. Siti Aminah bin wakos babarna kacatur dengan cahya ngampur di bumina huruf mancu sadayana babartaya aji orok lirke gingnya pitan sojalirke patan sarta harum sesengitan. Kembali deui salatullah ala toha rasulillah, salatullah Allah ala yasin habibillah. La ilaha illallah, la
ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Yuk semata-mata kurang kempal di sini. Nabi Muhammad lahir ke alam dunia hanya ingin menguatkan kita dengan akidah kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Mudah-mudahan ibu ngelepaskan nyawa barinya kalimat tauhid la ilaha illallah. Iki ayeuna maot keur di panggung dicabut nyawa bari keur bareng maca kalimah la ilaha illallah maot iki husnul khotimah. Tong maka amin ceuk iki da sakaratna ge encan. Insya yuk sama-sama la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah, la ilallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Pertanyaan tadi ku iki dijawab dengan tepat. Nabi Muhammad lahir di mana? Di kota Mekah, wafat di Madinah, dimakamkan di Madinah. Iki rek dimakamkan di mana? Cenah rek di ditu tuh cu. Dikubur di jero taneuh kancida tepat napisan. Jawaban tepat, jawaban benar 100.000 buat Tiki. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Nuhun sok iki belikeunnya kana kopiah entong nginjem di batur. Mudah-mudahan hidupmu penuh dengan bahagia. Ngan kane da hirup mah loba uji, loba rintah, matak sing kuat iman. Mana imanna eta akidah la ilaha syahadatku iki baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tina kalimat syahadat iki sing bisa malik nanya ka diri, syahadat menyiptakeun iki, syahadat ngahirupkeun iki, syahadat nu rek ngamautkeun iki, tuh iwal tidak kagungan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan iki sehat jadi anak yang menjadi dambaan orang tua. Sok iki kade baca Al-Qur'an. Bisa iki baca Al-Qur'an? Biasa insyaallah. Da teh hese ieu mah ya ikro diajar we deui nya. Baheula mah keur zaman Bu Haji mah ngahejak be jabar ba be jabar pasin jersey ya jabar ya ba pasia. Itu baheula asli neng baheula mah kitu. Ka PSU dal PSU ali PSU sin jabar sa he jabar ha kudu usaha. Bari baheula mah nyang hareupan damar cempor geuning ceuk da can aya nu kieu. Salat ge berjamaah teh lain kumu kena baheula mah ku samping ditalikeun kana gado. Bari masjid lagi teu kieu baheula mah ku papan ku talupuh beres salat teh euceuk lain ditilepan samping teh nyeun babangkongan jeung babaturan. Tapi baheula mah semangat ayeuna mah masjid pagede-gede ari nu ngeusian pas saeutik matak ayeuna mah lain hese nyeun masjidna nu hese mah ngeusian masjid euceuk lainana. Mudah-mudahan para panitia sadayana pengorbanan ku Allah dijantankeun tabungan amal ibadah. Cinta ibu ka Nabi Muhammad yakin akan bertambah. Cinta ibu ka salaki yakin akan tetap ibu mual bertambah. Tapi satu saat mah akan musnah. Sabab diganti lain ku cinta ka salaki mah kukanya, ku kadedeh, ku kaasih, ku kaheman. Kunaon ibu geus kolot ayeuna rumah tangga tetap berjalan karena aya modal sakinah. Ayeuna ibu karena aya modal warohmah. Ari mawadah mah da geus teu aya, sakinah mah tujuanna bahagia. Mawadah cinta mah geus leungit tapi aya warohmah. Naon ari warohmah kanyaah ku kanyaah ibu, ku kanyaah salaki rumah tangga tetap sakinah sare jeung aki-aki. Ngeunah tumaninah tumpak nini ngeunah keun bere ibu ari keur loba cinta mah baheula keur aya keneh bogoh jeung salaki teh jaim liwat ka hareupeun salaki menikat sopan hayang hitut meuleman pertama diplastikan hayang kiih ditahan ari ayeuna sabalikna liwat ka hareupeun salaki perepet salaki keur diuk liwat pamajikan brot atuh salaki teh bingung ieu kenal pot ditu oh ibu mudah-mudahan ibu dikempelkeun ku Allah barokah ieu acara di surga sadayana
Urang hirup di alam dunia diperanjangkeun umur bari istiqomah dina ibadah, digampilkeun milik rezeki anu halal bari barokah. Kan tenan ayeuna ece dinten Jumat tadi atos ngan ayeuna masih kena aya waktos komoda urang mah teu sae ayeuna non teu awan waktos bade wayah kumaha wae seueurkeun maos sholawat dugikeun ka bumi payunan salaki tetap ibu menyenangkan hati suami bersyukur alhamdulillah diberi duit 1.000 alhamdulillah diberi 10.000 saminggu alhamdulillah satahun salaki usaha terbalik-balik ina atau ina kal kausar dak salaki na gitu maut ari euceuh hayu jol-jol innalillahi yu bapak da urang teh moal aya di alam dunia lamun teh Kangjeng Nabi yu mamah urang teh moal aya hirup kieu lamun teh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babarengan pamajikan jeung salaki maraca sholawat Ibu mau sholawat 80 kali komodina wengi Jumaah ku Allah bakal dihampura dosa 80 tahunan tong waka amin da encan maca sholawatna oge balik ngaji hareupeun salaki mencium kening suami 70 dosa dihampura ku Allah. Jadi ibu lamun hayang seep dosa gampang ibu mah setiap aya salaki ciuman tarangna komo ayeuna balik ngaji ringkus leungeun salaki kalian sukuna golerkeun dina kasur cek ibu teh cicing sia menang 70 dosa 2 kali 140 dosa nulutik beak komo lamun marelak nyiumna bake erek dosana sabab terang salaki mulia sami jeung Hajar Aswad benda surga batu hideung ngaranna jadi komo lamun salakina hideung mah anggap we Hajar Aswad. Aduh, Cek. Jangan sampai ada uang abang sayang, ada uang, tidak ada uang abang, ada duit gesit, duit sakit, aya pulus lulus, pulus mampus, tapi tetap kita harus bersyukur. Syukuri apa yang hidup adalah tetap jalani hidup, melakukan yang tong boro-boro ibu da abdi gesami nu disebut tadi dipanggil ku MC Ustadah Hajah sebetulna mah abdi masuk kirang panuju lamun disebut Ustadah disebut Hajah da ku salaki ge tara disebut Ustadah can pernah abdi ku salaki sugan Ustadah gerasare can pernah Ustadah geradahar can pernah anggeun panggilan mah merenah aya Umi aya Abi mun ibu mah meureun mun geus kolot abah ma setelkeun serasikeun papa mama kadek neng masing sopan ka mamah teh ulah nyokap ieu mah ka inung nyokap ka bapana bokap torojol uwana wakap yang rek sakola teh ka inung teh sing hade assalamualaikum mama assalamualaikum pa ieu mah dah mama dah papa lanceuk nasidiran dah diran panggilan teh saya ibu mami papi mami abi umi api ami papa mama supaya nyebut bunda berarti salakina panda eta namanya mana lah ngan atur ayeuna nabi mah gaya ka bojo teh ya Humairah wahai bunga mawarku wahai bidadariku wahai istriku yang wajahnya putih kemerah-merahan ibu kantos ku cara ge disebut ya Humairah tapi kan ka maot ge moal ece da salaki ge mikir manya pamajikan hideung ya Humairah wahai bunga jawer kotoku meureun kitu kadejan si jantan putra anu soleh sabab Nabi atibu auladakum didik anak hiji hubbilah sina cinta ka Allah hubbi nabikum sina cinta ka Nabi hubbil Quran anak didik sina tiasa maca Al-Quran tong eureun jang ilit ngaji ka madrasah sakitu nu kapiatur kirang langkung dapunten ka sadayana jung iki rek handap mah da ieu jung dah canak aduh jung nu mah nyakinya jung wih deui ka makamnya buah kaliki mesra di parapatan mun ibu bapak para pemuda para pamudi cinta ka Kanjeng Nabi sing seueur maca Al-Quran jeung maca sholawatan buah kaliki mesra di parapatan mun panitia ngaku cinta ka abdi sing daek ngaberkatan aminan sing tarik atuh gitu da abdi teh perlu dukungan sok dukung amin babarengan balikan deui buah kaliki mesra di parapatan mun panitia ngaku cinta ka abdi sing daek ngaberkatan. Terima kasih atas dukungannya.
tapi wios kita abdi mah dari itu wios tadi bahan naon oge ku panitia nu penting balik mah menang doa da peryogi doa abdi mah hoyong didoakeun ku sadayana kajeul da ari duit malah ibu eta mah nomor 2 nu penting mah yang paling utama abdi uih ti dieu nyana amal amal bisi abdi ngacaprak jadi sia-sia teh jadi amal sabab maot moal mamawa amplop yakin dibawa mah iwati amal ibadah cipeujuh jalan ceurik meuli kupati abonan pepeujuh pami marulih ulang upat kaawanan sarestu hoyong dipanjangan waktu santos teu nyekapan keuna ku paribahasa si kabayan meuli kina ti cikijing meuli euteung sisi pasar mun ngaji nalila teuing ieu beuteung geus abdi mah teu ngajawab lapar nu ngajawab lapar mah itu nu tadi ka abdi nyebut gelo ternyata nu aredan yang ngendahar mangga nyangakeun Bapak RT Pak Lurah Pak Kapolsek ieu urus warga nu aredan kieu sabab ka abdi nyebut gelo ayeuna ka kiai nyebut jurig ka ustad nyebut mudug tapi wios abdi mah ibu ridho asal abdi mah ti dia ibu kenging barokah kenging manfaat ayeuna ibu silaturahmi insyaallah mapat dugikeun ka dunia dugikeun ka akhirat abdi ka dia diondang ku panitia alhamdulillah disebut gelo teu naon disebut ayeuna ku ibu edan teu sawios-wios abdi mah nu penting insyaallah uih ti dieu moal sia-sia pasti panitia ke abdi bakal mere doa aya we duit Benda, eta mah urusan panitia dibere we syukur henteu we piraku da panitia ge jalmi eling ieu eling teu panitia ceuk ibu eling abdi mah keheula rek dendam ka panitia dabongan ku ibu disebut gelo mata abdi ka panitia nangtukeun eling jeung henteuna kumaha engke mere gede jeung leutikna mun mere gede berarti panitia teh eling mun mere leutik berarti henteu tegede tos panitia ayeuna mawa latrak dipitnah keluarga teh panitia disebut teh eling abdi disebut gelo mawi mata kurus Pak RT ieu warga nu aredan enging ku Pak RT ruqyah bawa atawa infus ka rumah sakit Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi hapunten sakali deui buah kaliki mesan di parapatan mun panitia ngaku cinta ka abdi sing daek ngaberkatan aminan. Terima kasih atas dukungan semuanya. Hapunten panitia abdi mangan saukur ngemutan jeung ngawartosan wireh nu atos-atos wangsul ti pangaosan biasana dina mobil sok aya dahareun nu di kardusan eta mah nu atos panitia nu acan mah ulah loba pikiran sok we ka nu atos nurutan ngahaja abdi ngobrol kitu supaya aya persiapan. Ibu nu angkat ibu mika dia sing dihapunten dosa urang ayeuna bade aruih mudah-mudahan sing rarebo kenging ilmu anu manfaat. Doa di sadayana abdi bade tras ngabujeng wangsul tos capek ieu ibu 5 dinten teh acan wangsul neme tadi wangsul teh karasan ayeuna kudu ka dieu enjing kudu ka Majalengka piduana da kedah nama ieu nama jadwal teh di Garut kudu nama ayeuna teh geuning teh ka Garut acara matak menikahnya ka dieu we mumpung aya acaranya teh nya. Alhamdulillah abdi disarengan ku asisten sareng ku supir dipasihan kopi hapunten teh dileueut mangga we kanggo iki nya. Ibu semoga panitia ngumpulkan urang sadayana hakikatna Allah ngumpulkan sadayana panitia beserta kita semua urang Cibodas sadayana ku Allah jaga dikumpulkan dugikeun ka surga amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Tong waka nyengkatkeun bujur tong waka angkat tina ieu tempat sabab kiai setempat bade mingpin doa kanggo mungkas ieu acara ibu sing dugikeun ka tamat supados keng ilmu anu manfaat keun da jurig mah geus ngajungjungkeun bujur da jurig masuk sieun ku doa mata ngajungjung tu geuning bujurna teh geus cara rangkat tu geuning diuk deui sieun. Oh pokoknya mah jurig masuk paralik cek memeh doa da sieun ku doa bisi aya ibu-ibu jamaah ayeuna urang Cibodas nu keur ngaos Maulid Nabi tapi uih ti payun acan beres doa eta teh ngaranna mingat eta teh cek eta teh mingat lain jurig maknya jurig guys budak cek. Nuhun ibu tos taruang teh acan ibu tuangna sok naon beas atawa sangu. Alhamdulillah sami sareng abdi katuangan ibu sangu
lain beas ngan pasti eta sanggup nu di daharku urang asalna tina piring da moal nyomotan remeh tina beas ngan abdi mah gaduh salaki abdi urang Madura ternyata di Madura mah makanan pokona lain sangu tapi jagong naon Bu jagong ari japati mah manuk tiba heula ge kongkorongok ari nu kitu naon eta mah sora ngan sorana sora abdi geus ibu lah geus 2 kali dipitnah nyeri hati tadi disebut gelo ayeuna disebut hayam wilujeng arwi ka jamaah nu araredan keun be urang asal edan ku Gusti waktuna salat waktuna ngaji waktuna puasa waktuna ibadah tong kalah ka sawah edan ku Allah moal tinggal kana ibadah insya Allah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.